Sal, ayeuna ti leasing pasti ka dieu deui salah rupa pacar menang keneh wae duitna. Mana? Ah, saan paningan ada eueuh eta jual kayu teh payu-payu. Aduh. Nyawa atuh. Muluk daheung ka karang di omong terus nelpon wae. Halo, Pak. Di bumi abi, Pak. Muhun puguh ieu teh abi teh bade ngical kayu carita teh pacan panjang wae kayuna teh. Da ku abi lamun tos aya pasti ditransferkeun. Oh, ayeuna menuju ka dieu deui si bapaknya. Oh, mohon abi di bumi mah ngan atos nama can aya da kaina can payu. Oh, jig ditutup tuh. Oh, mukurun euy. Iya, Buri. Duh, Kak. Iya. Kumaha perkawis angsuran? Puguh abi ge Pak sanes teu maksud bade bayar utang teh. Ngan teu acan salayu. Di kantor kedang enggal geuning, Pak. Buka atuh. Atuh bisi akal we peser kayina. Hah? Bruh. Pasar kai. Pan uhun Kang eta teh abi gaduh artosna dina kai. Sanes teh aya artos mah dina kai keneh berupa kai keneh. Ai tukang kaina teh nu bade masyarakat teh bodoh we kadieu. No. Rusuh mah bisi akal we peser teh eta kaina. Abi pake setor. Aduh, Kang. Kami kai masalah bagian abi. Abi bagian penagihan keuangan, abi mah penarikan. Be abi. Uhun abi ge sanes teu ngartos ngan abi artosna dina kai keneh. Salah rasa pada iraha, Kang. Soalnya ieu abi bolak-balik wae nganggo bensin lumayan ya bensin teh, Kang. Aduh. Abi ge sanes teu hoyong, abi saenggalna ngan abi artosna dina kai keneh berbentuk keneh kai. Lamun payu mah kaina ku abi langsung distorkeun. Tos we atuh kieu ayeuna Pak, mudah-mudahan besok payu kaina. Abi meureun kantung bel kasih bapak lah. Mohon atuh pamit kitu mah. Ku abi di atas anjing, Mohon. kawarna painter anjing pamit ya sama. Siap. Mohon mangga tuh, Kang. Siap, mohon. Makanya. Si goblok, ditagih teh icuk cole wae. Burung puyuh, burung ketut dimakan biawak. Lah engkau denganku. Heh, Mang Sidik, kenaon? Oh, iya. Keur kontrol bibit. Ah, ya bibit jualan euy. Tuh alus bibitna. Oh, mantap pokoknya sumejan kieu mah. Mau di moal bibit ya. Oh, kebenaran. Urang kena butuh, belak tanggal buah. Oh, tanggal buah. Tuh, tanggal buah mah ieu teu aya. 50 ribuan. Coba Reji. Yo, bukan duit 100.000 tapi yang menang tilu. Oh, tuh bae, mari ta. Pokoknya milihannya, uang ka diheula. Oke, siap. Lumayan 100.000. Bibit urang euy, kemanakeun? Naon? Urang menang meuli ti si Sidik 100 menang tilu. Ti sidik naon, imah bibit urang. Sidik atuh dipercaya teh mah urang. Nu urang geus keun deui. Dipercaya teh sidik, tukang nipu sidik mah. Aduh, Tos di bali mana? Oh, ti Cihaya Matras we ka dieu. Abi pinggir jalan dia ngantosan ya mohon. Mohon sok, abi di si jalan na motor lain jalan ya. Siap. Yuk. Wah, ka mana? Aing keur ngadaguan rek COD motor ieu dijual ku aing jamanna geus di Cihayam. Dia teh ka dieu. Lamun payu ngaliwat. Oke. Oke. Pokona mah. Naon mah lihat? Tuh naon teu naon. Naon, Bah? Bieu dadanguan aing kadengena mau ngajual motor. Moal lah dijual segala motor pih aku dijual. Kan aing motor alus ya mau dijual. Baru kieu. Bieu Lain. saya budak letik. Jangan pada kecil, Paman. Aku sudah buruan. Ah, ieu nasahan we jual motor. Pir aku aing daripada dijual mending geneh meuli deui. Kamu mah sieun we dipentak oteng beureun ku aing. Ya ibu sih eta sok meta we kieu. Iya bumi nama dayak mah. Oh iya. Abi bete panjang deui nya. Oh, siap. Ah, ieu wae di motorna teh. Tah ikanggo masuk. Anggo kene teh wae. Saya kene barang nama. Sikinang ka teh ya teh wah. Karena akun sing nangka. Zaman baheula nya. Mohon. Kayak kieu euy. Siap lah. Saya kene motor nama sok. Alus kene motor mah. Tah. Alus. Pati ka Malaysia teh 3 poe oge di bengkel sia teh di ome.
Jadi, oh, di mana? Abi di Pangandaran kan? Bade naon teh? Iya. Bade meser motor iya pugu. Dari kanan di pengen. Motor butut bogokan. Kade atuh lagi itu lah ngalemahkeun. Anjing tadi bali ica sia waruk bener. Butut eta motor eta mah. Siang mata komisi ka aing atuh tadi mah. Kalem aing kayak di beres Kalem tadi tengah ku aing sarwana teh jeung budak leutik si teh. kayak di beres bungkus, kayak di beres bungkus. Eta hayang ya bungkus. Ya, motor butut ieu mah uyuhan dari kanan dibeli motor kieu. Coba minang tiguling wae. Ya tieu, dari kanan geus tieu. Sia ulah ngogol ke balet aing. Naon ieu adi sia budak leutik. Ya, ngawantosan we daripada sia. Iya, menurut aing sia. Ampun. Ku aing di beres budun Lagi di alam atuh apa sih nya udah dua bungkus. Tuh, atuh ulang alemahkeun kitu. Pada di pesan motor ieu. Ieu motor sae salah sama wah ieu teh mulus pisan tangah mogok dirawat dengan baik sama doyok nage. Tuh, itu teh tiasaeun sia mah. Teh hirup teh. Hirup da cek biasa ge. Kumaha sih di motor mogokan anjing motor butut. Sae ieu sae. naon nanya. Dijadikan lah kampurannya. Terjadi emang. Mah ada biasa nama cek guru Heri. Sing teh rupi-rupi ya teh. Ya lah. Kayak lainnya, gedenya. Ya udah milarian jalan sanes lah. Ngagaul. Kemana ka mana? Kumaha tuh Heri? Moal cios nu ieu. Wayahna lah moal ciosnya. Beda ninggal jalan sanes kan tuh pada ditunya. Oh, mohon siapa? Oh, Padahal mah ieu teh sae pisan motor teh. Nah, moal janten. teh hirup-hirup lah. Oh, itu motor mogokan we kieu kumaha. Cek aing tadi ulah kitu goblok teh sia teh. Aing bieu teh sae. Ari pa aing teu ngeula. Lain ngadukung tuh goblok teh kalau kabutut-butut kieu jalma najisieun ka aing. Kan aing bieu terus sae cek aing teh. No. Wah, tong dikasih ampun. Kejar.